Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahapunten ngaganggu waktosna. Abdi teh dipilih ngawawancara hiji anggota kulawargi nu aya di imah. Ieu teh pancen basa Sunda. Nah, abdi teh bade ngawawancara mama tuh temana teh corona. Kumaha pamadegan mama ngeunaan virus corona teh? Ari virus corona teh ayeuna teh meuni cek mama da meuni berbahaya pisan gitunya. Makana orang sakeluarga teh kudu jaga kesehatan, jaga kebersihan, sering ngubah pandangan, terutama masing seueur berdoa ka Allah. Ya, amin. Pertanyaan kedua teh, cek mama saha wae anu beunang dampak teh? Dampak corona Nya, nya seueur sadayana we da tinu ali tapi teu nganu beunghar ge da ayeuna mah kena dampakna. dampak naon apa sih? Naon nu mama rasakeun ayeuna teh pedah aya corona kan ayeuna teh ke Ramadan ya. Naon dampak nu paling mama rasakeun teh? Ini dampakna mah katingalikeun ku Neng. Ayeuna salat tarawih ke teu tiasa ka masjid sadayana. Di dieu wae di lembur urang nu tiasa ka masjid teh mung pamaget hungkul istri sareng urang kalimat teh kenging kedah di bumi wae. Nah eta nu paling karaos pisan Ramadan ieu aya corona teh. Sedihnya mah ya. Nya sedih banget. Teu biasa salat tarawih di masjid. Teresepnya. Kumaha cara mama pikeun ngajaga atau nyegah virus corona teh khususnya jang kulawargi mama sorangan? Ya pokoknya mah eta kaijina mah sing seueur jaga kesehatan, sing seueur nyuci tangan, pokoknya mah sing seueur kudu ngajaga kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan, kebersihan sadayana we gitu. Ya pokoknya mah orang kudu tetap di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan corona ieu ninggal keayat di bumi ieu teh. Karena kudu sering berdoa ka Allah, nyuhunkeun ka Allah mudah-mudahan corona teh singgal dipaskeun, singgal dicandak deui sehingga diangkat deui kitu we. Amin. Amin ya Allah. Cek mama di mana wilayah anu loba kenana teh virus corona teh nu loba gitu? Ayeuna seueur mah kan di Jakarta saurna, kan seueurna di Jakarta, kedua di Jawa Barat, ketilu di Jawa Timur. Nah, mudah-mudahan we ka urang mah tong aya kitu kaserang terus eta teh. Bisa di kampung Sari. Mohon jadi lah lalaur kitu mun aya hiji teh jadina teh sieun pisan. Kan abdi ningali di berita aya oge sato nu kainfeksi virus ieu teh. Kumaha tanggapan mama? Kan mama boga piaraan ucing. Pupuh ge eta ucing teh mun misalna tiasa mau Allah dikeluarkeun. Garang di bumi we. Tapi mun misalna eta ucing yang keluar wae nya kitu kudu dibersihan, mau we teh kudu di nanti mencok orang mah dibakar lah, di mandian gitu supaya bersih deui di luar teh gitu. Naon harapan mama tina corona ieu teh kumaha kitu nya? Maksudna harapan Ya gitu meh cepet-cepet eta enggal unggusan ya gitu. pokoknya ya urang mah berharap seueur berdoa we ka Allah mudah-mudahan corona ieu ninggal. Pokona mama mah corona teh ngalinggaltosan supaya orang tiasa ngumpul deui, supaya orang tiasa silaturahmi deui, supaya orang tiasa salat di masjid, supaya urang teh dijaga jarak deui. Karena eta we kawangan mah sing enggal corona teh tosan lah diangkat ku Allah, dicanak deui ku Allah kudu gaduhna gitu. Hatur nuhun mah apa sih hapunten bila ngaganggu waktosna. Hatur nuhun tos bade hayang kitu nya hayang diwawancara ku abdi da ieu teh pancen ti guru bahasa Sunda. Ya sami-sami. Hatur nuhun ya mah. Waktos. Punten bila loba kalepatan nya dina perkataan kitu nya nu teu merendah kitu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.